Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana penak deui nya sareng Kang Arit dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu biasa dicana ku Kang Arit. Nanging sateuacanna Kang Arit sejak nyuwun diapunten ka mitra-mitra sadayana. Margi sababaraha dinten ieu Kang Arit teu tiasa ngadongeng kumargi aya acara nyaeta keliling. Dina danget ayeuna urang ngiring prihatin oge Kang Arit ngiring bela sungkawa. Wirehna di urang teh ayeuna teh seueur pisan musibah mitra-mitra. Matak sedih, matak nalangsa kuningal kayaan dina tahun 2022 akhir ieu. Musibah sanes musibah alit-alit. Janten kajantenan ieu teh sanes di Cianjur wae, sanes di Garut wae. Sapertos di daerah Pakalengan, Ciberem. Subhanallah mitra-mitra seueur pisan. Nanging sok sanos kitu mudah-mudahan wargi-wargi urang anu kena musibah sing dipasihan katabahan sareng kasobaran ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh mudah-mudahan urang sadayana disalametkeun tina balai, ditebehkeun tina bala bencana. Mitra-mitra sadayana, ieu dongeng teh anu nyandak judul Bagaspati. Ayeuna teh seri katilu nyaeta dina seri dina judul Gugurna Ki Songkok. Sareng Kang Arit ngawilujengkeun ka mitra-mitra di mana beayana anu salamina mika cinta satia kana acara dongeng. Kamari teh nuju nyarioskeun di bumina nyaeta mangkat manye anu nuju ngatur siasat kanggo ngalawanan pasukan si Jantra sa batur-batur. Dugi kadinya mitra-mitra sumangga supados teu nyangkolong tengkan waktos ieu acara dongeng urang kawitan bae. Oto anu saterusna mangkat mamah balik deui nyaeta rek nata jeung rek ngabejaan warga yen omat cenah warga mah lamun balad Ki Songkok jeung si Jantra sabatur-batur ulah ngilu mantuan pang-pangna bisi cilaka. Sok we cenah rek lalajo malalajo tapi tika anggangan. Jadi jeung mangkat mah keamanatan ti Den Bagas. Den Bagas mau ngalibatkeun warga pang-pang namah sieun cilaka. Atuh sangeusna dibejaan kitu mah warga teh ngartieun. Oh, mangga mangga. Ari tos kitu mah mun jongjon atuh. Mahan mang, mangga, jongjon lah eta kieu mah. Suganjeng sugan we atuh karaman di urang teh bisa gancang dibasmi. Da kuring masang ngecengkel. Kitu cek salah saja warga. Ya, tah kitu we. Ya, di mamang mah. Ya, sok we. Ayeuna mah lalajo engke dina purungna
Tapi nya hari kudu toton-toton mah, nya kudu toton-toton. Kitu cek mangkat mah. Nya hari kis kitu mah kigeregreg. Nya syukur we atuh, nya warga makeun bae, dayaki di dieu. Sok we mangkat mah mabisi rek mulang deui ka itu mah ka ieu mah. Keun masalah warga mah serahkeun we ka Aki. Kitu cek si Aki. Anu dipercaya ku Pak RT. Atuh geus beres kitu mah ngabejaan. Mangkat mah teh balik deui ka imahna. Rek nepungan Pak RT jeung rek nepungan Kak Bagas. Sangeusna nepi ka imah, mangkat mah nyaritakeun yen tugasna ngabejaan warga geus beres. Malahan cenah warga siap rek ngiringan cenah kumaha saena. Atuh geus kitu mah Bagas mangkarna jeung Mang Ute geus siap-siap bari nungguan ke peuting. Cag mitra-mitra, Bagas mangkarna Mang Ute mangkat mah jeung Pak RT anu keur narungguan. Urang teuneun heula di handeulem sieum, urang tunda di hanjuang siang, paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Ayeuna urang nyaritakeun si Jantra, si Jantuk jeung si Gentar. Areta si Jantra lumpat sakalampet. Teu sirikna notog-notogeun maneh bakat ku sieun-sieunna. Kan nyeri ti kararet ti dagor, suku bararet ti dirasa. Ngabelenyeng mabur tuluy ka tempat Aki Songkok nyaeta sakaligus pingpinan jeung sakaligus guruna sorangan. Teu kacaur dari jalana si Jantra geus nepi ka imahna Ki Songkok. Teh sirik namayana nengarkeun sirah kana panto. Yuk gebro. Sirahna nenggar pisan kana panto, sorana menit tarik. Hampir rujad atuh panto teh bakat ku tarik-tarikna. Harita di jero nyaeta Ki Songkok meneurewaseun. Ngadenge aya nu ngagebrug. Saha eta? Kitu cek Aki Songkok. Oh, tiwas Ki, tiwas. Kitu cek si Jantra bari ngudupung dina palupu. Tiwas kunaon sia teh Jantra? Tiwas kunaon? Kitu cek Aki Songkok bari kituna teh siga nu reuwas. Sabab kakara murid andalanana nyaeta si Jantra nepikeun ka mabur siga anu diudag maung. Manari si Jantuk jeung si Gentar, hah? Kitu cek Aki Songkok. Ampun Ki, ampun. Aduh, lain ampun siang ngomong, bisi ditalapung ku aing. Kitu cek Aki Songkok sewot. Pereupna buleut-buleut rek ngadagor cukang irung si Jantra karek-kerek habek. Teu kanyahoan, bro. Aya nu rarubuh dina jolodog bari ngahegak panonna calawak. Bahamna calawak panonna molotot. Si horeng eta teh si Jantuk jeung si Gentar. Atuh teu jadi arek ngadagor si Jantra teh. Malahan mah Ki Songkok beki heran sabab ningali si Jantuk
jeung si Gentar siga anu leuwih ripuh. Pok Aki Songkok nanya deui ka si Jantra. Jantra, gancang nyarita, aya naon? Hah? Montong harerese. Ampun, Ki. Ampun. Aduh. Lain ampun-ampunan. Sok. Ayo kajararo. Kitu cek Aki Songkok nitah kasih Jantra, kasih Jantuk, jeung kasih Gentar arasup ka jero imah. Atuh saterusna si Jantra jeung si Jantuk jeung si Gentar arasup ka imah. Gek duanana dariuk bari awakna rumenghap dadana katingali turun naikna siga anu geus naik gunung. Kesangna ngorolok beungeutna sepa siga anu ti udag kumaung. Sok nginum mala, nginum. Kitu cek Aki Songkok bari ngasongkeun teko jeung cangkirna. Atuh hati luaran geni pahibut, paheula-heula nginum. Saurang sia teh kunyuk. Kawasato wae kalakuan teh. Sok, silai ngeula Jantra. Kitu cek Aki Songkok. Aki Songkok bener sewotna lain di kieuna. Ningali muridna anu dianeukeun anu sakitu pur ketang-tang preketeng-teng teh. Kumis baplang teh. Naha ngadak-ngadak jadi kieu. Atuh saterusna si Jantra minum mending alaklak. Dituturkeun ku si Jantuk, dituturkeun ku si Gentar. Beres nginum, renghap. Tiluanana ngarenghap, narik napas panjang. Sok, aya naon nyarita? Caritakeun. Kieu Ki. Nanging satu acana hapunten. Abdi teh rumaos eleh jajaten ku jalmi salangkung Ki. Kitu cek si Jantra. Man ge abdi ge nyon kan ni amontan sanes kunaon sanes tension ku Aki. Tugas ni Aki abdi teu tiasa ngalaksanakeunana. Kitu cek si Jantuk. Bari semua anu semu pupurungkutan. Sabab si Jantuk, si Gentar, jeung si Jantra geus apaleun kumaha ari sifatna Aki Songkok. Sok ngomong. Montong bulat beulit arinya capek desidik kaprot sia ku aing. Kitu cek Aki Songkok bari meberkeun dampal leungeun. Atuh geus kitu mah ngaderak-derak. Si Jantra nerangkeun ti mimiti ngaranjah ka lembur. Malahan mah geus bebeunangan. Malahan mah maena geus rek meunangkeun awewe nyaeta inceran manehnana. Kan pas pisan rek dibawa harita aya nu nulungan. Kutilu jalma anu hiji mah cenah ngora keneh, anu hiji mah geus rada kolot. Diterangkeun ti mimiti ti awal nepikeun ka akhir eueuh nu kaliwat. Estuning teu dikurangan jeung teu dileuwihan. Sabab lamun maena ngabohong bisa-bisa eta peureup Aki Songkok bisa ngabeledag kana tarang. Pas ngadenge kitu huleng. Aki Songkok lain di kieu ngahuleungna. Cek pikir Aki Songkok
sapanjang nyunyuhun hulu anu ieu cenah aing kakara aya anu megatan kana kahayang, kakara aya anu bisa ngelehkeun. Tapi teu lila Aki Songkok teh ngahulengna. Pok nyarita. Yantra. Jantuk. Oke maneh. Gentar. Ayeuna montong loba cicing-cicing. Hayu. Urang udah ka ditu. Nah saha jeung urang mana eta teh? Sabab dewek masa penasaran. Aya jelema anu kumawani. Naha naon maksudna? Naha maena teh arek ngajajal atau arek naon? Kitu cek Aki Songkok. Atuh si Jantra teh, si Jantuk jeung si Gentar mending haruleng. Sabab kareke manehna teh ngararasakeun ka nyeri jeung ka capek. Ayeuna geus kudu diajakan deui. Ari arek nolak, nya anu tadi teh manehna bisa cilaka. Ari rek ngagugu, nya anu tadi teh manehna bisa ripuh jeung bisa cilaka. Omun tiasa mah nyuhunkeun waktu saya atuh Ki kumargi. Aduh asa ripuh kieu. Kitu cek si Jantra. Naon? Menta waktu, menta waktos, menta jangka sakalian. Ku aing dibere jangka ngan cokor sia ku aing di pengkoran. Kitu cek Aki Songkok nafsu. Sodes gitu Ki. Aduh ya. Awak asa nyereri. Mahan ge anu angot amni mah tos tarung tos disiksa. Iya meni banget asarojad. Kitu cek si Jantuk. Mahan Ki, abdi ge sami nyaonkeun waktu soe atuh. Da sami abdi ge yang ang Jantuk mah pangripuna. Da ari Kang Jantra mah henteu tarung. Naon? Si lain Jantra henteu gelut. Nurus tunjung sia. Dipercaya ku aing teh. Hayo, ngilu. Tuturkeun aing. Kitu cek Aki Songkok. Bari saterusna Aki Songkok nangtung leos init rek ngajugjug nyaeta ka imahna mangkatma. Sabab Aki Songkok geus apaleun palebah mana euy imahna mangkatma. Atuh si Jantra, si Jantuk jeung si Gentar teu bisa kukumaha. Anu saterusna mah tiluanana nuturkeun Aki Songkok. Aki Songkok lempang teu sirikna lumpat. Lempang na ngagedik bari nafsu ngagugudug ambarah geus teu kawadahan. Hayang geura nepi we ka imahna mangkatma. Sabab cek pamikir manehnana pasti eta mangkluk anu nitah atawa sigana mah cenah pasti manehna teh lamun kitu mah neang jawara atawa ti hiji paguron. Kitu sangkan Aki Songkok mah. Padahal mah
pan geus sidik ari Bagas mah estuning eueuh hubungan jeung mangkat mama eta mangan sakadar manehna ngaliwat ka dinya. Teka catur di jalanna harita Ki Songkok geus nepi ka imahna mangkat mah. Haok Ki Songkok ngagorowok tarik pisan. Sorana menengengkreng matak geung kana ceuli. Matak seber karasana. Atuh warga ge anu ngadenge lain di kieu. Anu tadina wani teh meuni kokompodan. Sabab lamun budak teh mah meureun geus soak, geus trauma, ngadenge sorana Ki Songkok. Hei, Katma, keluar siah kunyuk, montong nyumput. Lamun bener sia aya wawanen, montong nyumput tina kelek, jeung montong andalkeun batur siah kunyuk. Kitu cek Ki Songkok. Nafsuna geus ngagedur ambarahna geus teu kawadahan. Atuh mangkat mah Pak RT mending ngayek-yek. Komo nyi arumah jeung indungna geus teu kuat. Sabab ngadenge sora Ki Songkok teh geus teu aneh. Sanajan didinya geus aya Bagas, geus aya Mangkarna, jeung geus aya Mang Ute oge. Anger we dacan katingali tarungna atawa can nempo ngalawanan Ki Songkok. Aden kitu tuh eta gedungna karaban teh anu namina Ki Songkok. Kitu cek mangkat mah bari ngeleper pikawatireun. Pok Pak RT ngilu nyarita. Mohon den, tah eta Ki Songkok teh nyangakeun we tos kieu mah da mohon ari Pak RT mah sareng warga nyangakeun sadaya-daya. Kitu cek Pak RT anu sarua ngeleper. Oh, mohon Pak RT mangkat mah oge ka bibi oge ka nyarum sok we calik-calik ulah seueur emutan keun anu kieu mah bagian abdi. Kitu cek Bagas. Ayo Mang, urang sing hareupan. Mangga den, mangga. Keun lah, bagian anu kieu mah mangga sebaya. Aya ngagisik deui kunyuk rawon. Kitu cek Mangkarna meni sumanget. Dina kituna teh teu arerese jeleng. Mangkarna mah loncat pangheulana, kitu deui Mang Ute cung jeleng kaluar. Celek dua anak geus nincak taneuh. Terus melak cangkeng mencrong Ki Songkok kasih jantra, kasih jantuk jeung kasih gentar. Atuh aya nu datang kitu teh Ki Songkok jo puduk-duk nafsu ngakukuduk ambarah teu kawadahan. Hei, kunyuk rawon sia.
sia anu tadi ngahalang-halang teh hah? Wawanianan sia wani ngahalang-halang ka aing hah? Kitu cek Aki Songkok bari melak cangkeng. Aki-aki peot. Aki-aki peot kumaneh. Heuh. Tah, ieu. Aing nu ngaran si Karna. Tah, ieu dulur aing nu ngaran si Kute. Bener. Aing nu rek ngojoran sia. Kitu ceuk Mang Karna. Bari melak cangkeng. Panonna molotot seukeut. Atuh. Ningali kitu mah Aki Songkok teh lain di kieu nafsuna. Haok. Aki Songkok ngahaok. Jantra, maju. Atuh si Jantra teh dititah kitu mah udig-dig manehna ge nafsu jeung ayeuna mah asawani da sabab aya guruna. Oh, mangga Ki, mangga. Cileng. Si Jantra loncat ka hareup bari masang kuda-kuda. Pok, si Jantra nyarita sorana bedas ayeuna mah wani. Bari jeung pikirna hayang males pati cenah aing mah. Hei, konyok. Maju sia. Rumasa tadi berang aing eleh, tapi ayeuna kitu cek si Jantra bari melak cangkeng. Pok Mang Karna nyarita. Mantong loba alesan sia konyok. Aya maju. Rek tiluanana atawa rek hiji-hiji. Peh teu kagok aing ngojoranana tiluanana. Kitu ceuk Mang Karna teneng pisan. Estuning eueuh kasieun. Manehna wani keur nangtungkeun jeung ngabelaan jalma loba. Cak, mangga teh kasisi. Keun lah. Tilu sikik kieu mah. Kurang rengkasan. Kitu ceuk Mang Karna. Atuh ningali kitu mah Mang Ote teh mundur ka tukang. Atuh si Jantra lain di kieu nafsuna. Ngancileng. Si Jantra loncat. Heuk. Pereupna narajang ngaheung bangbaraan. Maksudna rek ngagedor cukang irungna Mang Karna. Cuak. Itu nate bari ngagorok, bari naker. Tapi Mang Karna anu geus tatan-tatan tita tadi ningali pereupna biur. Mang Karna sakilat ngagiwar ka sisi. Heuk, los. Eta serangan si Jantra ngageblos nolonjong. Si Jantra nolonjong ngabawa ku tanagana sorangan. Dina kayan kitu ngan sakilat Mang Karna malikeun awakna anu saterusna narajangkeun pereup katuhuna dina jurus beraja angin. Heuk. Maksudna rek ngagedor sirahna si Jantra. Tapi si Jantra cukup rikat dina ngahindarkeun serangan Mang Karna. Sakilat si Jantra narik sukuk katuhuna ka tukang serat. Tapi Mang Karna teh lain jawara atah-atah anu weureuh seueuh dina narima gemblengan ilmu. Ningali musuhna ngarobah kuda-kudana ngan sakilat Mang Karna loncat ka luhur. Teu kanyahoan geus clek aya tukangeun si Jantra.
tehararese hiau arep mangkarna ngabiur geus teu misilek di ngagedor kana puhut ceulina si Jantra. Hiau tuh si Jantra ngakoak rewas nyeri lain di kieuna rek teu rewas kumaha atuh karek ge mayana ngahindar nyaho-nyaho puhut ceulina geus aya nu ngetig atuh ngoloyong. Si Jantra awakna ngoloyong tina kayan kitu tedengkekeun mangkarna ngacecekeun suku katuhuna. Hiau keduk geuna pisan kana kekemplong si Jantra. Si Jantra lain di kieu ngagoakna nyeri nyarewas kekemplongna seueur asa dikumaha tarasaan mainna asa ditinggang ku batu anu kacida gedena. Barengan jeung ngagoakna si Jantra awakna ngagedebut sirahna ninggang pisan kana taneuh duk koak geus teh miselek deui si Jantra kekerungan manehna teu kuat ngarasakeun dagoran jeung jejekan kana hulu angen. Udang monyet bodas udang kitu cek mangkarna bari ngagak-gak seuri asa ngeunah ningali musuhna kudu geprakan ge. Atuh aki songkok lain di kieu mending ngahuleng bengong kacida aengan cenah anak buahna moal kuat kuning hari 2 jurus onage si Jantra anu kahitung murid kahiji manehna tanggelan manehanana namru kitu deui warga anu nempokeun meuni celeuheuk eta ningali jurus mangkarna meni rikat jeung kilat. Ayeuna mah warga teh meuni bunga jeung meuni kataji ningali jurus anu digerakkeun ku mangkarna. Mangkarman mangkat mah jeung Pak RT oge lain di kieu maneh teu sirikna calawak. Naon sababna? Bener eta tamuna anu nulungan teh lain jawara atah-atah. Pok mangkat mak nyarita. Abdi mah pada conton Pak RT tos ninggal kieu mah kitu cek mangkat mak. Ayeuna mah mangkat mak mimiti wani. Kitu deui Pak RT anu tadina nyumput teh ayeuna mah kalaluar. Da harita Bagas mah keur nyerangkeun we deket Jolodog. Pok mangkarna nyarita deui. Aki-aki peot ku maneh. Sok selaing maju. Kitu cek mangkarna. Bari semu anu ngajejeleh. Atuh aki songkok teh lain di kieu nafsuna. Jelang aki songkok luncat. Pereupna ngahiung bangbaraan. Maksudna rek ngagedor cukang irung mangkarna. Gerakan anak kilat. Kilat. Bari sorana tarik. Perep nyeuk. Tapi mangkarna teu gugup ningali perep ngahiung bangbaraan teh. Ngan sakilat mangkarna ngagilekeun awakna. Yuk plos. Aki songkok ngageblos nolonjong. Aki songkok nolonjong awakna ngajong jolong. Dina kayan kitu jelang mangkarna loncat.
anu saterusna mangkarna nyerangkeun perep katuhuna nyauk ngegedor sirahna Ki Songkok. Tapi Ki Songkok oge lain jawara atah-atah dina pangartina mah sanajan kaitung begal lokal. Karasa aya angin anu ngahiung bangbaraan sakilat Ki Songkok malikeun awakna breh bener we katingali perep mangkarna anu ngahiung rek ngagedor sakilat eta perep ditewak ku Ki Songkok heutep ditewak anu saterusna ditarik maksudna rek dibedol ka hareup bari dihareup geus disiapkeun rek ditunjel ku tuur. Tapi mangkarna dibere kitu teh estuning teu geumper sakilat mangkarna ngagunakeun kuda-kudana manehna ngapedolkeun dua kekuatan dina jurus Beraja Angin. Awakna semu ngoleang kaluhur dibedol kitu teh seolah-olah teu ditahan malahan mah diasongkeun padahal aya tujuan lain.